Kleng angkleng sagara ombak-ombakan. Keeng nineng sangsara bongan dihaja. Kernaon sancu putih. Aya naon sencu hidung ka dieu? Mana jijinan sia? Jijeunan anu mana? Aing ge nyaho. Sia dibere warisan batu meteor ku guru. Pasti ku sadeujeun senjata eta. Mana eta senjata? Aing butuh eta senjata. Jeung naon maksudna sia? Ejeng ngancurkeun gunung salak. Kita serahkeun eta senjata, aing butuh eta senjata. Dengekeun. Senjata eta ku aing moal diserahkeun ka sasaha ge. Komo ka sia mah. Lamun eta senjata raga ka leungeun-leungeun jelema anu jara rahat, bisa hancur dunia ieu. Komo ka sia mah. Bahaya. Abah. Ulah sok kitu sia. Pan urang sama-sama murid Ki Rustunjung. Aing masih aya hak dina batu meteor eta. Kunaon ku sadeujeun kabeh? Hah? Mana eta senjata? Ger serahkeun ka aing. Jadi sia hayang senjata ieu. Taho, aing hayang eta tah. Ger serahkeun teh ka aing, ger serahkeun. Senjata ieu moal diserahkeun ka sia. Maksud tujuanna bae geus jahat sia, bisa hancur dunia ieu. Ger serahkeun teh ka aing, ger serahkeun. Moal Ger serahkeun. Moal diserahkeun. Moal diserahkeun senjata ieu ka sia. Belegug bala kacus ya. Pan di dinya ge aya hak aingan. Dengekeun. Sanajan di dia aya hak sia, ku aing moal diserahkeun ka sia. Karena perniatan geus sia geus jahat. Gas segera mabur ka ditu. Berarti sia datang aing. Hah? Serahkeun sia eta. Moal diserahkeun ku aing ka sia. Berarti sia bener-bener datang aing. Rasakeun ya bro aing. Peluk nanja, kucuruk aing beunang. Lunjak sia. Terus naik kumaha saya? Naik kumaha saya? Masa kesulitan aing. Pas geus lepas itu. Bangsat saya. Licik sia. Licik sia. Guru teu ngajarkeun kitu. Ajaran licik sia main handap eta kantong semar aing. Di mana saya menangna? Serahkeun mal. Moal diserahkeun. Moal diserahkeun ku aing. Hayangna kumaha ge moal diserahkeun. Ayo sia, mayu. Coba ayo sia. Terpaksa lamun kitu mah. Sia kudu diladenan ku aing. Rasakeun senjata sakti aing. Hai. Oh, ya, terimakeun bro aing ya. Udang. Ngomong satika bener. Hayang paesuk sia. Ampun jeput ampun. Hah? Ampun jeput ampun. Janji sia ka aing. Ampun jeput ampun. Ulang ngalampahan deui hal anu teu bener. Janji ka aing. Baik. Sudi aing janji. Tuturkeun sisi samping aing anu pangraja tarjitna. Aing bakal balas dendam ka sia. Tempokeun sia. Ha, ku aing ditempokeun. Tempokeun sia. Ditempokeun ku aing. Tempokeun sia. Ditempokeun ku aing. Tempokeun sia. Ditempokeun ku aing. Tempokeun. Ayo ditempokeun. Tempokeun sia. Ditempokeun ku aing sia. Tempokeun sia. Ditempokeun. Tempokeun. Ditempokeun ku aing. Tempokeun sia. Ayo ditempokeun ku aing. Geura mabur sia ka ditu. Hei. Udah ya aing. Padahal main raja
Harta aing loba, kekuasaan aing di mana-mana. Kasep lah ditanya. Tapi kunaon aing geus lila ieu boga pamajikan. Coba Gusti, geura turunkeun jodoh hamba di hareupeun ayeuna keneh Gusti, please Gusti. Ayahanda, Ayahanda, Ayahanda. Ada apa putriku? Salam hormat Ayahanda. Dimas sudah izin jalan-jalan ke taman sebentar. Baik putriku, berhati-hatilah di jalan. Akan saya tugaskan 2 prajurit untuk menemanimu. Prajurit! Prajurit! Tenggika Gusti Prabu. Ieu prajurit karuru amat. Dalar gitu. Geus dalar can maneh? Sudah Gusti Prabu. Ya sudah. Saya minta antarkan putri saya jalan-jalan ke taman. Iya Gusti Prabu. Baiklah, Dimas pergi dulu Ayahanda. Tunggu sebentar nih Mas. Kenapa lagi Ayahanda? Apakah ayah Anda sudah bisa mencari ibu baru untukmu? Baiklah, ayah Anda tidak akan mencari lagi. Baiklah, Dimas pergi dulu. Mari Dimas. Ayo pengawal, kalian tunggu di sini saja ya. Saya mau jalan-jalan sendiri. Baik nih Mas. Aduh, mulus betul enggak kenal ya. Halo dok, cai eueuh. Belah. Naon kejadian? Makan siya. Sumur sa kayo. Mari gede, sa mana mah. Segar sekali udara hari ini. Apa suka jadi? Ayah bidadari, tapi dari itu mana eta? Bisa amat mah. Bidadari, euy. Bidadari. Semok bidadarinya. Katincak nih. Aing. Ngomong. Goblok. Sia. Turunnya. Kayak gini lah. Mau pakai krim dari Tabib Istana dulu ah. Siapa tahu malah makin cantik. Ya. Andai saja ada yang bisa mengambilkan krimku yang terjatuh. Jika itu dia perempuan akan kujadikan dia saudaraku, tetapi jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Sampurasun. Rampes. Kamu ngapain di sini? Enggak, saya mengantar ini doang nih. Ini punya Nimas bukan nih? Iya.
Ini. Ya udah makasih. Saya pergi dulu. Buset. Sombongnya. Keun kuai. Kadenge kuai maneh na ngomong sumpahna bakal diteangkeun kuai. Jangan. Bisa lain dah. Pengawal. Pengawal. Ada apa nih Mas? Sebaiknya kita pulang ke istana sekarang. Apakah ada yang mengganggu nih Mas? Tidak ada. Ayo kita pulang sekarang. Baik nih Mas. Tahun aing tapa di dia. Incu putih. Tangguan si aing. Aing aya bakal ngelekin sia, bakal direbut ku aing eta kujang sia. Aing nama aing pasti bisa eta ngerebut kujang sia. Aing nama semoga bedog dia. Pasti bisa ngelawan sia. Tangguan Sancu Putih, aing dia. Orang bakal bisa ngalahkan sia. Tinggal kudang sia. Tangguan. Kalian nanti berjaga saja. Saya mau masuk ke kamar. Baik, gimana sini? Bente, mau apa kamu datang ke sini? Saya mau bertemu dengan Tuan Putri. Ada perlu apa kamu dengan Tuan Putri? Saya mau menagih janji. Gak mungkin, orang seperti kamu punya janji sama Nimas Anggi. Udah jangan banyak ngomong. Pokoknya suruh keluar Tuan Putri. Apa saya yang masuk nih? Ada apa prajurit? Mengapa terganggu sekali? Ampun Nimas, ada seorang pemuda yang ingin bertemu dengan Nimas. Sampurasun nih Mas. Kamu bukannya pemuda yang tadi? Betul sekali nih Mas. Saya ingin menagih janji. Janji apa? Janji Nimas yang bicarakan itu. Barang siapa yang menemukan benda yang hilang punya Nimas akan dijadikan suami. Tapi apa nih Mas? Tapi siapa pantas jadi salaki anak saya? Salam hormat Gusti Prabu. Boga pengabdian naon hayang ka anak saya? Tapi saya bisa ngasih incu anu loba pikeun Gusti Prabu. Aing teu butuh incu nu loba. Wawanian si hayang ka anak aing. Tapi Ayahanda, ini sumpah Nimas. Makana geneng hari sumpah tempat tempoh heula, makana benang nu kieu nu petot. Heh, saha ngaran maneh? Perkenalkan Gusti, nama saya Nyang Sang Asmara Diningrat. Heh nyangsang, amun sia hayang ka anak aing kudu sakti mandraguna. Aing ge bapana sakti mandraguna. Tapi Gusti, gimana soal janji Nimas Anggini? Geus teu berlaku eta mah. Geus sia geura balik ka ditu. Wae nek diayakeun sayembara. Saha anu bisa ngelehkeun aing? Eta nu bisa menangkeun Nimas Anggini beserta hartana. Baik Gusti Prabu, saya akan pamit pulang. Sampurasun. Hei prajurit, jieun pengumuman, aing jeung sayembara anu tadi. Sandika Gusti Prabu. Sekarang kamu masuk ke dalam. Jangan keluar sampai sayembara selesai. Baiklah Ayahanda.
Asirup kaya na sanju putih. Cuman aing sang sepae. Kabeh makhluk ajal sang hyang widi anu ngatur. Aing masih hirup berarti aing can waktuna paeh cu hideung. Enak datang na aing barang yang datang ajal sia ancu putih. 75 tahun aingnya pernah kejayaan. Jangan rebut kujang no di sia ancu putih. Berikut ngerebut nyawa sia. Jagat teh obat tara. Ulah cuma wati heula sia. Cu hideung. Sanajan sia samiliar tahun. Tapak di guha aing pantang yang harapan sia untuk sieun. Bah lobat cincong sia ancu putih. Gerasra kereta kujang. Itu kuat aing gerah ngajukeun eta gunung salak. Sanajan sia datang ke aing. Nanyakeun kujang eta. Kujang eta geus dipasrahkeun ku aing kanu hakna. Percuma sia datang ke aing. Beleguk si aki-aki. Pada tegak aya hak aing. Aing ge sarua muridna maha guru lurus tunjung. Kunaon hak sia geura mabur ka ditu. Aing. Geura mabur ka ditu. Kujang eta geus dipasrahkeun kanu hakna. Mabur. Lobat cincong sia didodet sakuing. Jadi maksud sia naon? Sia ngajak tarung ka aing. Oh, ayeuna mah aing geus siap ngelawan sia. Sanajan aing tanpa kujang. Aing cadu sieun ka sia. Hayang nanaon? Hayu jeung aing. Kadek sakuing. Hei! Kalau kacus sia. Ka dieu sia. Modar saya nama, cepet deh. Dibiri ka saya tak kujang. Kujang eta wae geus diserahkeun kanu hakna. Kasana. Wae geus diserahkeun ka Raden Jalupapang karena manehna pewaris ti guru nurus tunjung. Bala kacus sia. Ayeuna sia ku aing masih kena dibere hirup. Karena sia jeung aing masih masuk perguruan. Terpaksa aing kudu ngarebut eta kujang di Jalupapang. Prabu Jalupapang, bangsat doang si Prabu Jalupapangnya. Anak nanti pakai senbara, bangsat doang cenanya. Geus kesel pugu, geus nyaho eta anakna. Saha nu bisa nyokot eta barang anu leungit si eta Anggini tah. Teu nya pokona masih Anggini pang aing mah tah. Kurang ngajar doang. Dokter milik aing tah. Bener teu. Sia cek aing ge naon. Dah. Bangsat doang. Bangsat dong cenanya. Separusing. Bangsat dongnya. Aduh. Nyaan je lamun kieu mah. Pukulan si Encu Hideung lain lalawora ye. Anu disebut ajian jurus gelap ngampar emang bener-bener ye, karasa bener ye. Aduh, ayeuna eueuh di jalan ye. Kudu geura dieureunkeun ye. Langkah-langkah si Encu Hideung ye. Lamun henteu geura dieureunkeun bisa ngabahayakeun ye. Ayeuna aing kudu nyieun senjata. Tandingan pikeun ngalawan si Encu Hideung. Yakin aing si Encu Hideung ye bakal nyiptakeun senjata sakti. Pikeun ngalahkeun senjata kujang nu aya di Prabu Jalupapang. Aduh. Aduh.
Waduh, panas amat inya. Kang, kurang dek ngarampok di mana deh ya? Duh, kayu orang itu nak ngarampok ka mana mah. Masalahna di lembur kemarin geus teu aman. Urang yang masalahna sok kapikiran nih arek ngarampok ka mana lagi. Kumaha urang ngarampok di jauh bae di Gunung Sindur. Bahar sorangan jauh-jauh amat tadinya. Sayembara, sayembara, rakyat kumpul. Sayembara, sayembara. Mana Kakang? Ayo, samperin kita. Ayo. Sayembara, sayembara. Amsya, awas lah ngarang jalan aing. Ku aing mau dibukakeun ieu jalan kecuali sia merenya ho aya sayembara naon. Prabu Jalupapang ngayakeun sayembara. Sahabai jalama atau pendekar anu bisa ngalahkeun jeung ngalarkeun getih eta bakalan menangkeun Nimas Anggini berikut hartana. Wah, nu bener sia. Lamun sia teu percaya datang bae ka istana. Aing nyawa sia perampok daripada ngarampok mendingan iluan ieu sayembara. Sia bakalan menangkeun Nimas Anggini berikut harta ti Prabu Jalupapang. Kang, kumaha urang iluan? Awas urang iluan bae. Geus, ka ditu nuhun infona. Sayembara, sayembara, sayembara. Aing bakalan ilu sayembara eta. Nek kamarana sih ha? Dek ka istana aing. Ndek naon sia ka istana? Dek iluan sayembara. Sayembara naon ya ha? Sayembara menangkeun Nyimas Anggini. Aduh, bener tanya Jalupapang. Makin loba bae saingan aing. Berarti benar eta si Jalupapang ngayakeun sayembara. Heeh, benar. Sia ulah iluan. Ai sia saha? Teu nyaho sia aing. Aing calon Nyimas Anggini. Sia geus mandi can. Pan sia nanya kitu. Aing encan naon sia? Pantesan ngimpi bae. Pan sia kitu amat ka aing. Bisa rek jalan aing. Oh, hendak naon sia? Sia wah ninggalan aing duaan. Wah ning. Pokona wah aing ka sia. Hayo. Aing geus. Mana sia? Ayo lawan aku satu-satu kalian. Saha sia? Lawan Beleguk sia. Woi, anak muda. Berani kalian sama saya, ha? Ampun. Dasar ngecut kalian. Mas, bangun mas. Aduh. Kunau. Kayaknya dia diserang sama dua berandalan tadi. Waduh. Terluka dia. Coba kelihatan. Biar saya ngobati. Aduh, saya masih hidup nih. Aduh. Kenapa mas? Aduh, saya diserang berandal tadi 2. Kemana berandalnya tadi? Berandalan sudah kabur. Aduh, senjata saya mana? Aduh, saya bertarung tadi kalah saya. Saya habis dipukulin. Bertarung kenapa? Bertarung ada apa? Kayaknya
dua berendal tadi mau ikut sayembara. Sayembara apa, Mas? Ya udah, nanti saya yang jelasin. Sekarang kamu sudah sembuh, sudah saya obatin. Ya. Sekarang ayo bangun. Makasih. Makasih banyak. Makasih. Makasih ya. Makasih banyak. Silakan. Hati-hati di jalan. Ya. Waduh, bahaya itu. Iya. Emang sayembara apa? Nanti saya jelaskan sambil jalan. Sayembara itu yang mengadakan Prabu Jalupapang. Yang mana sayembara itu untuk menguji para pendekar. Siapapun para pendekar yang bisa mengalahkan Prabu Jalupapang dan bisa mengeluarkan darah dari tubuh Jalupapang, ia akan diberi satu hadiah. Putrinya, Putri Nyimas Anggini, dan berikut harta kekayaannya. Oh, gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong kakek ini siapa? Nanti kakek jelaskan. Sekarang kita duduk aja dulu. Ya. Kakek dikenal sebagai Encu Putih, pembuat senjata. Hormat saya, Kek. Kamu orang yang tepat yang dikirimkan oleh Dewata Agung. Maksudnya, Kek? Biar kakek cerita dahulu. Sebelumnya kakek bertarung dengan teman seperguruan kakek, yaitu Encu Hitam. Dia punya maksud untuk menguasai kujang yang kakek ciptakan, kujang putih. Ia berniat untuk meledakkan Gunung Salak. Alasannya apa, Kek? Dia mau meledakkan Gunung Salak? Kakek juga tidak tahu maksud tujuannya apa. Yang pasti maksud tujuannya itu untuk jahat. Saat ini kujang itu berada di tangan Prabu Jalupapang. Dan dia niat untuk merebut kujang itu yang berada di tangan Jalupapang. Lantas hubungannya sama saya apa, Kek? Kakek sudah tua, sudah tidak sanggup untuk melayani si Encu Hitam. Maka kakek menciptakan satu senjata keris ini untuk menandingi si Encu Hitam. Kamu orang yang tepat untuk memiliki dan menguasai keris ini. Pergunakanlah pusaka keris ini untuk di jalan kebaikan. Baiklah, Kek. Saya terima keris ini dan akan saya pergunakan untuk membela kebenaran. Putih, dialihkan kue. Oh, nanaonan orang yang tadi Encu Putih. Iya nak, aing kudu nyen senjata. Bisa nandingan eta kujang si Encu Putih. Sanajan sayembara eta menangkan Nyimas Anggini. Penting bagai. Penting aing bisa ngerebut eta kujang. Nu aya di Jalupapang. Karena kujang eta bahan ti batu meteor nu bisa nghancurkeun Gunung Salak. Ayeuna aing geus boga senjata
lu mampu nandingan senjata si Encu Putih. Ayeuna aing bakal ngerebut eta kujang nu aya ti Prabu Jalupapang. Karena kujang eta nu mampu hancurkeun Gunung Salak. Jadi sia doang duaan nu neuk ilu sembara ngalawan aing. Oh, kunaon emang? Ampun Gusti Prabu, orang mau moal papiluan untuk nonton doang lah. Oh, siapa teu pantes ge mah petot. Lain main doang, Prabu. Aing ge dikiluan jeung anak aing. Benar, Guru. Yang geus sia geura ka dieu geura asup ka barisan. Ayo, ini tuh orang, ayo. Ayo, ilo aing. Aduh. Kararia geus kara rumpul. Tinggal milih lawan hiji-hiji, nu meunang ngalawan aing. Ayeuna sia lawan tah. Aing geus langsung lawan raja. Siap, siap. Emang ngalawan dia, Kurang mantep pepilan. Ditaon ge sedidinya. Kurang marek nonton doang, nonton. Siap lawan aing. Hah? Oke, siap. Ayo. Adi siap maju. Hayu sia ka dieu. Ayo siap kumaha deui sia, ayo. Belokok sia. Bae, siap. Guru, kurang menang. Bagus, bagus, bagus. Ayeuna urang serang aja. Gas. Ayo. Wah. Jalupapang. Turun sama dia. Ayahan sa kowe. Turun. Sia karek boga kujang geng doang ge wani ngalawan aing sia. Gas geura turun saka dia. Lawan aing dia jeung guru aing. Aing turun ayeuna. Saya lawan. Dia lawan. Siap, Bro. Serangan aing ya. Kunaon. Saya. Aing nu ngelawan Jalupapang mah. Saya kasih pinggir. Kalahkeun guru. Kuidang, kijing sia di dinya. Aing boga lawan anu pantas jeung lawan dia. Kadieu saya Putih. Bawa kadieu eta nu lawan pantas jeung aing. Aduh. Wah, jelema eta. Salam hormat Encu Guru. Tenang saja, Dinda Prabu. Encu Guru sudah membawakan lawan yang pantas untuk Encu Hideng. Joko, sekarang giliran kamu melawan Encu Hideng. Baik, Kakek Guru. Jamet, kira kadis ya? Kira. Joko, kamu langsung hadapi Encu Hideng. Baik, Kakek.
Joko. Dinda Prabu, sekarang tidak ada yang akan dapat merebut kujang ini. Terima kasih Cikuru. Guru, bangun guru. Saya tidak punya siapa-siapa lagi guru selain guru. Anak muda, kamu layak mendapatkan putri saya Nyimas Anggini beserta harta saya. Ampun Gusti Prabu, saya tidak menginginkan putri Gusti Prabu beserta harta dan takhta Gusti Prabu. Apakah benar perkataanmu itu? Benar Gusti Prabu, saya akan pamit bersama kakek guru untuk menimba ilmu bersama kakek guru. Sungguh mulia hatimu anak muda, kelak kau akan menjadi orang yang hebat. Baiklah Dinda Prabu, kami berdua izin pamit. Baiklah, Cikuru. Karena Unu memenangkan pertarungan ia, maka sayembara ia ditutup tanpa ada pemenang. Ayo prajurit, urang balik. Sangika Gusti Prabu. Tunggu Gusti Prabu. Ayo naon deui siang geus burit kieu. Sayembara ieu teu layak dieureunkeun. Soalna Nyimas Anggini geus reuneuh wae. Saomong-omongna sia irahan yeuna. Gusti Prabu henteu perlu nyaho, yang penting Nyimas Anggini geus reuneuh 4 bulan. Ngomong naon sia? Nu benar. Pojos ya. Anu seukeut mah lain pedang. Letah aing yeuh nu sakti mandraguna seukeut jasa. Aing arek nyamperkeun Nyimas Anggini ayeuna.